Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satu manco dimana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng ganjaran hutang kanyeri bagian kadalapan. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Laras Uwa diemut kadinya nama sakumaha kasauran ti Uwa ku ayana pun lanceuk kitu jalan-jalana perwatekan atanapi cocobi tunu dikandung namung diemut deui ku abdi tetap rada teu kahartos jalaran pun lanceuk gaduh adat kitu teh sanes dina wangkid ieu bae malih upami telepat samemehna abdi ngandege anjeunna mah tos kitu sajabina ti sok amuk-amukan teh katambi sering tara mulih dugi ka aya puluhna dinten sareng kana hatena benten karaosna asa pating sareblak mondok kirang suma wonten kana neda mah upami teu dipaksa-paksa teuing tara hoyong sakapeung mah sok ngimut maneh naha wangsul bae kitu kanu janten sepuh kumargi ku teu kieu tea ngaladenan adatna pun lanceuk anu tadina tara nyebat suwa-sia ayeuna mah dugi kaluas ngalisankeun kasauran anu matak teu raos. Upami atos teh mah nyerina batin asa digerihan ku hinis pating sereset katambih-tambih anu janten sepuh meuni plengles teu aya embol-embol parantos aya kana 5 sasihna duka teu damang duka repot ku padamelan suma wonten abdi teu kaditu sotenan sanes tambelar kanu janten sepuh mung nya kitu bade mimiosan teh bujeng-bujeng kanu tebih sakalian hoyong unjung anjang ka tatangga oge teu kengeng pisan ku pun lanceuk. Janten diemut-emut ku abdi asa hirup nung gelis teu sanak teu baraya teu aya geusan pakumaha-kumaha buktosna abdi adug songkol ge upami teu aya Uwa tos hanteu kadangkala upami abdi dugi ka hanteuna teh mah moal aya nu nangenkeun ngabebengkang temenan raga tos janten bugang jep Elis Marlinah nyaritana jempe kantun Cipanon nyarak celakan lir hujan cuk celak ragrag ti langit anu kabeneran harita hujan turun ngari rincik teu lila trong bae sodakoh kol di sada mere ciciren yen waktu geus nincak kawanci magrib anu teu kungsi nyarita deui boh sema atawa pribumi oge kulantaran asa kepegat ku waktu magrib sarta harita keneh Elis Marlinah jeung Maratmi tuluy kacarai deuk Arab Das. Sanggeus Arab Das prak bae babarengan salat magrib samalah Elis Marlinah mah sabada beres salatna ceug kana Quran tuluy ngaji mani halimpu Eva irgomna merenah tur karasa kana batin Maratmi asa pating seredet malah ras ingat kana dosa perdosaan anu geus kalakonan dina sejero hirup komo ningalina Elis Marlinah dina keur ngaji teh make dibarung ku Cipanon nyalangkrung malah sakapeung ngarandeg ngajina teh kaselangku nyegruk cerik awahing ku teu kuat nahan kana langsaan katambah waktu geus peuting nakara sabadana salat Isya goledag wae Elis Marlinah ngedeng kitu deui Maratmi geus ngarengkol sorangan dina dipan di tengah imah geus kitu mungguh pangarsa pangeran anu sifat adil tur asih kalawan maha kawasa kanu kitu kanu kieu teu weleh nganteur ngajujurkeun kana kahayangna manusa geus puguh soal kitu dalah dina ngaturna waktu ge teu weleh aya robahna reup peuting rai poe waktu nyarelek teu karasa ti minggu ka minggu deui sabulan-sabulanna teh mani asa sakedeung teu karasa ku muterna waktu Elis Marlinah ditinggalkeunana ku nu jadi salaki geus nincak kurang leuwih 5 bulan kalawan kakandunganna geus gede nincak kana 8 bulan pagawean sapoe-poena teh eueuh deui ti hayang ngedeng kana barang gawe geus suda ngan untungna aya batur tayalian Maratmi jadi nuluy maturan. Harita sabada lohor Elis Marlinah kaluar ti kamar nyamperkeun ka Maratmi keur sasapu di tengah imah. Wa Elis Marlinah sarta gek diuk dina dipan kitu ge make jeung rada melengking nyeklan bobokong. Kunaon atuh Wa pun lanceuk teh beuteut aya wae wangsul. Menitos aya 5 sasihna. Kahoyong teh matak naon nyeratan-nyeratan atuh sanaos teu tiasa wangsul ge. Ulah dedeupeun teuing. Nah kumahana aya di panyabaan
diwaaskeun sok kitu we sieun teu damang tada teuing cuang cieungna aya di lembur batur kalayan teu aya tuturkeuneun pisan. Moho nya Neng meni teu aya serat-seratna acan eta Aden siga nu teu kagungan kawajiban. Wa mah diwaaskeun inggis Neng karaos patuangan maklum tos sasihna. Upami ngala kasalapan sasih teh mah sok inggis karaos dina janari tengah wengi mangkaning teu aya deui rencang. Aya wa upamina ngangkir paraji moal hade Neng dikantunkeun nyalira saorana ngantunkeun nu bade ngalahirkeun mah sok seueur kamelangna sakinten ceuk cohagna ngantunkeun nu teu damang teu patos hariwang teuing. Umaha upami kieu bae atuh Neng salamina Aden aya di Jakarta kalayan Neng salami teu acan babara mah atos bae heula disepuh kitu sote sanes wa alim ngarencangan eta we supados regreg ka Nengna. Teu kitu tuang ibu bae angkir sina di dieu etang-etang nungkulan Neng. Ari kitu mah aya rencang dina karaosna siang wengi wa ngangkir paraji teh moal salempang da aya nu nungguan. Laras wa ari kahoyong mah abdi oge nya kitu. Hoyong ngalahirkeun di ditu supados riung mungpulung sareng sepuh. Namun nya eta atuh sok inggis pun lanceuk sumping heug bendu deui ka abdi kumargi teu kengeng teh mimiosan. Upami pun biang diangkir sina ka dieu tangtos moal tiasa jalaran repot ngurus tuangna padamel di ditu mangkaning marad padamel aya kana puluhna jalmi. Ah wios wa kumaha behna bae tibatan janten pacogregan sareng pun lanceuk mah. Atuh kabujeng bae pun lanceuk mulih eta anu diteda. Atuh henteu bae kabujeng abdi ngalahirkeun teu sawios-wios. Pokona mah nyuhunkeun kanu kawasa teh supados lungsur langsar kalayan salamet abdina salamet jabang bayina. Jawab Eulis Marlinah anu seolah-olah nyarita kituna teh nyadar-nyadar maneh da mungguh hate mah nalangsa cacakan can nepi kana waktuna lahir ge. Ku ayana caritaan ti Eulis Marlinah kitu pikeun Maratmi teu ngomong deui anggur ngahulang siga nu milo sedih geus puguh nu keur ngarandapan mah pantes deuk sedihna teh mana beteung geus bulan alaeun mana salaki eueuh kakolot jauh duh bisa kumahaeun teuing ngahelasna. Sanggeus Eulis Marlinah nyarita kitu tuluy ngojengkang ka kamar ceug kana sapu tangan nu ngagantung dina sasampayan dicokot tuluy dipake nyusutan cipanon rambisak geus kitu goledag ngedeng siga nu samarasa. Kira menang 3 menit kekedenganana Maratmi gegerewekan nyelukan Eulis Marlinah ngabejaan salakina. Atuh teu kira-kira bungahna teh Eulis Marlinah meniti bubur anjat turun tina ranjang tuluy kaluar. Barang srog kalawang tetela salakina datang samalah geus deukeut. Awahing ku bungah-bungahna salaki datang Eulis Marlinah geus poho di kaera ngarangkul kana tak-tak salakina ngarasa suka sedih. Engkang kumaha damang? Marlinah nanya bari netep bengetru Hendi hiji tetep nu ngandung dedeh kanu jadi panutan tapi ke roh Hendi mah mani teu aya rupa anu sono malah nembalana oge mani pondok nakar dibarungku paroman siga nu nguyung. Cager jawab bro Hendi pondok nakar bari asup ka kamar dituturkeun ku Eulis Marlinah gek diuk dina luhur kasur ngarendeng jeung nu jadi salakina. Maratmi mah harita teh tuluy ngalewas ka dapur ngadon mirun seuneu deuk naheureuh cai pikeun nyadiakeun nu boga imah. Najan bari katingalina paroman roh Hendi siga nu ambek Eulis Marlinah pok deui nyarita meuni di barung ku Budi Marahmai kalawan sirahna rada ngalehek antara kana tak-tak salakina siga nu hayang dibere tanda kasono batin kuno anyar balik ti panyabaan. Engkang Eulis Marlinah bari menerkeun samleh ka meja salakina nikel. Kunaon engkang teh menirupi anu nuju runtik galih nah dumeh engkang gaduh raos teu barang candak di panyabaan atanapi mendak kasesahan. Abdi mah engkang teu aya emutan kitu sinareng kieu sanaos engkang aya kasebatna mulih nyaba anu sakitu aya 4-5 sasihna ge teu ngarep-ngarep jingjing bawana ku ayana engkang tiasa mulih kalayan salamet ge muji syukur alhamdulillah. Hambok burung dirawu di pangku hade goreng ge engkang teh panutan lahir abdi kembang panon buah panyelekan ati siang wengi
abdi mah engkang ulah disamikeun sareng istri anu disebat bela kana dagingna wungkul. Salaki sumping ti panyabaan bari rarebo ku cacandakan. Nembe dirawu di pangku ari salaki teu aya jingjing bawana di baeudan. Moal engkang abdi mah moal dugi ka kitu. Aya teu aya sae awon salaki abdi. Panutan abdi nu wajib ku abdi di dama-dama. Ulah engkang ulah kagungan emutan isin raos dumeh teu barang candak. Ulah dianggo ngangluh galih anggur urang sasarengan muji syukur ka Yang Agung. Gureh abdi sareng engkang bakal manggihan tawis kagumbiraan anu teu aya papadana. Bagja anu teu disangki-sangki papasten ti Gusti Nu Maha Suci. Urang bakal nampi jimat anu langkung berharga batan emas inten berlian. Bakal manggih kagumbiraan. Rohendi ngareret netep eulis Marlina anu keur imut bibir ipis eceuy bawa ngajadi siga nunang tang panyeuseub batin. Leres engkang urang bakal kagungan jimat. Urang bakal mulia rumah tangga. Ieu tingali jimat ti engkang nutos ngantos waktos pilungseureunnana ka alam dunya. Jawab eulis Marlina baring orejat nangtung sarta nembongkeun beteungna mendeyangkeun ka kandungan geus 8 bulan. Hah? Marlina, maneh teh keur kakandungan? Ceuk Rohendi bari mencerong kana beteung Marlina dibarung ku pinapsueun ngagolak dina batina untuk dikakarakat. Geus kitu ret nempo beungeut Marlina sarta pok deui nyarita kieu. Marlina, sing horeng lumah lameh suka seuri biar budi siga nu nya ngaku panutan lahir teh sakadar tambah usik bibir obah leta. Buktina mah satukangan nu jadi salaki. Teu sangka boga talajak sato. Ditinggalkeun 5 bulan nepi ka ayeuna balik teu nyaho-nyaho maneh ka kandungan. Urang teu rumasa lahir batin ngaragragkeun darah dina kandungan maneh. Moal mungkin reuneuh teu pupuguh tanpa lalaki. Sedengkeun urang 5 bulan ninggalkeun maneh Marlina. Jelas maneh ingkar tina tabiat manusia, ingkar tina hukum, tabiat akhlak batan ti binatang, akhlak kalakuan wanita kota kaya kitu patut siga ublag malulu setan. Ya Allah Gusti Nu Maha Agung, engkang naha make sasanggem kitu. Sing emut ieu anu dikandung ku abdi teh asli darah engkang sareng darah abdi. Tangtos engkang ngaraos hemeng mulih nyaba nyampak abdi gede beteung. Anu sayak tosna samemeh engkang angkat ge abdi tos ngandage 3 sasi. A'udzubillahi min dalik. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Nyuhunkeun dilaknat ku pangeran upami ieu jabang bayi anu dikandung darah tinu sanes. Demi Allah engkang asli ieu darah engkang anu sajati. Tapi naha engkang luas tengangken. Eulis Marlina nyaritana bari ngalalapar leungeun muntangan suku salakina. Memang urang moal ngaku Marlina teu rumasa, teu rumasa setan. Culebet beungeut euis Marlina ditampiling meninga celengeng asa katorekan. Aduh, Kang Rohendi. Euis Marlina ngudupung telila cengkat deui maksudna deuk ngarangkul. Tapi rikat Rohendi ngabantingkeun. Awak Marlina ngakadabrung pisan kaluar ti lawang kamar. Geus kitu Rohendi malikan deui bari nyentak sorana tarik lir gelap ngacelebet. Sarta ceug kana kursi maksudna deuk ditinggangkeun kana sirah euis Marlina ngan kaburu kumaratmi norojol ti dapur. Gancang kursi anu deuk ditinggangkeun teh dibedol nepi ka lesotna. Sing emut den ke lanan ulah waka kajurung ku nafsu kagendam ku pangajak setan. Dan nafsu mah sanes gugun kunaon margina dugi ka kieu. Pan aden teh nembe sumping calik heula den sing emut piraku aden bade kacandakeun ku hawa setan. Tos calik heula den kedah ngelehan salah saurang bilih aya kajentenan anu teu dipikarep. Geus aya nu cilaka salah sawios mah moal saha nu katempuhan mangga aden geura calik. Maratmi meper nafsuna Rohendi anu sakitu ngagugudugna lireusna ngabubulak disiram ku minyak bensin. Ah tuh manwa sarasan teu peuh awewe nurus tunjung kitu mah entong boro disiksa lah dugi ka dipatenina oge moal jadi urusan. Sebab awewe mangnircakeun mah wajib dipaehan. Ayo aku Marlina saha lalakina anu wani ngahina ka diri maneh. Lamun teu terus terang ulah ngarepkeun boga nyawa tenjo ku sia dina leungeun aing. Ieu naon deuleu?
Cek Rohendi bari ngamang-ngamang pestol atuh ningali congo pestol ditodongkeun kana sirah Euis Marlina keur nyuuh bari nginghak ceuri ka pati-pati. Maratmi bari ngayok-yok panon Allahok mata simeuten neuteup kana congo pestol bati bibirna gegereyeman babacaan sabisa-bisa sangkan nafsuna Rohendi lempes. Dikerasakeun ku Gusti Nu Maha Suci berkahna doa Maratmi pestol anu keur dicecekel ku Rohendi teh diselapkeun deui kana jero kamejana sarta pok manehna nyarita bari nulak cangkeng dibarungku ambekanana ngahegak. Kieu wa abdi teh aya di Jakarta lamina 5 sasi dugi ka wangsul panginten ku wage ka uninga sedengkeun ayeuna abdi wangsul nyampaki awewe keur kakandungan nyaurkeunana tos 8 sasi. Nah lebat akal upami pamegat aya di panyabaan salami 5 sasi ieu kakandungan tos 8 sasi mah gagalih ku wa ku emutan anu jernih geus teteh lah ieu mah awewe nirca awewe tabiat sato leuwih ti iblis kawasna ti kamari we wa boga talajak kituna teh. Ayo nyingkah sia Marlina mantong ngejedog di dieu jor mantong kebubuyut sia nyingkah bletuk bobokong Euis Marlina ditajong nepi ka ti gogorentel. Den sing emot den sing hawatos kanu dilebat kandungan. Maratmi bari ngenyang leungeun Rohendi. Tuh manwa bisi menuluar awewe mangnircakeun kitu mah mantog Marlina sia aing teu sudi neuleuna ge beungeut sia keur siga kunti anak teh. Ayo mantog dasar manusia teu puguh bapana sia mah. Engkang naon dosa abdi teh atuh dina leresan kumaha abdi mangnircakeun ka salira engkang. Ieu jelas anu dikandung ku abdi teh turunan engkang. Euis Marlina bari nginghak ceurik. Hah? Turunan saha? Sumuhun turunan engkang. Kurang ajar. Terumasa aing yang sangkeun turunan kana raga sia. Ayo keluar. Rohendi nyorongot bari nyirilik deui arek nampiling karawak leungeun anu kenca dikenyang ku Maratmi. Tos den sing emut kedah ngelehan anjeun. Kadar eta aden terumasa kalayan neng dianggap kitu ku aden. Heug taros heula nu leres. Upami leres teh mah neng kagungan talajak abon. Tenangkeun emutan den. Maratmi kekeh meper nafsuna Rohendi ku sabab watir ningali Euis Marlina mani papalengkingan bari nyakelan bobokongna. Tapi dasar Rohendi keur poek pikiran anu hartina teu bisa nahan kana perbawana hawa nafsu kadorong ku pangajak setan. Tetap Euis Marlina disiksa tepi ka bibirna jamomom irung kaluaran getih jaba beungeut barengep balas dicabokan sakitu rongkahna. Sakitu rongkahna panyiksa Rohendi anu teu aya rasa di kamanusaanana. Mantog sia Marlina, mantog jung. Kulitik Euis Marlina ti kulitik kaburuan awakna bayedug ku taneuh. Ya Allah. Ya Allah. Maratmi meningal lenyap ningal Euis Marlina ti gulitik. Tapi pikeun Rohendi tetep bertindak kalawan teu ngaku yen anu dikandung ku pamajikanana lain darah manehna dianggap darah ti lalaki anu sejen. Hartina Euis Marlina dianggap mangnircakeun padahal asli darah ti manehna sorangan. Anu geus teu bisa ampun deui pikeun Euis Marlina tetep kudu ingkah ti imah nu akhirna tuluy balik ka indung bapana kusabab ditundung ku nu jadi salaki. Najan poe panasna mani moreret asa direrab ku senege pikeun hiji awewe nu keur kakandungan geus bulan alaeun tayalian Euis Marlina ngeureuyeuh nikreuh lempang bari saja jalan Cipanon ragragan anu maksudna arek niiskeun pikir dinu jadi kolotna. Kituna teh sajeroning lempang mungguh batin mah nyarita anu matak nambahan ngerikna ati. Duh Gusti Nu Maha Agung, naha abdi dugi ka kieu teu sangki. Tesangki kuno janten salaki dianggap diri abdi mangnircakeun dianggap tabiat sato. Naon atuh Gusti dosa abdi teh sinareng pun lanceuk make nyebatkeun terumasa nyimpen darah turunan nu masih aya dina lebet ieu kandungan abdi sareng make nyebatkeun diri abdi teu puguh bapana. Nah saha atuh Gusti bapa abdi anu salaresna? Deudeuh teuing utun inji muga sing mulus rahayu berkah salamet sing maparin kakiatan kanu jadi indung nu ngandung muga jadi jalma nu soleh muga tarima ku hidup kekecapan nu jadi bapa teu ngaku turunanana muga sing janglar di mana hidup dikersakeun gelar kadunya ku pangersa
kalayan karidoan Gusti Nu Maha Suci anu sifat Rahman Rahim ka umatna. Kitu dina garendangna hate Eulis Marlina sajeroning lempang ingkluk-ingklukan suku megan teu kuat ditapakeun ku sabab pereus jeung retep nincak jalan aspal mana berat ku beteung mani mendeyang. Tapi awahing ku dikeureuh teu burung tepi kanu dijugjug kira 50 meter deui ka imah indung bapana. Eulis Marlina narandeg heula narik napas panjang. Alhamdulillah nuhun Gusti. Abdi dipaparin kakiatan dugi kabumina pun biang bagja utun inji hidup bisa tepi kanu jadi aki jeung nini bae banget mau dirawu dipangku ku mama bisi hidup di mangsa ku Gusti kedah gelar ayeuna kadunya dina waktu ayeuna. Kitu Eulis Marlina nyarita dina hatena sarta teu lila ngaleos deui lempang hayang buru-buru tepi ka imahna. Sanggeus anjog ka imah nu jadi kolot pok Eulis Marlina nyebutkeun punten lambatna keur dumeh pantona nutup. Punten ma Eulis Marlina ngagagero nyebutkeun ma. Mangga jawab hiji awewe ti jero anu tayalian indung kukutan Eulis Marlina bari kulutrak ngalaan tulak panto. Har geuning Eulis namani ngamplang teuing ka mana bae. Nuhun emak kumaha daramang jawab Eulis Marlina bari munjungan. Cager cek indung kukutan Eulis Marlina nyarita namani pondok diwuwuh ku budi parangi siga nu ambek ngadak-ngadak beda tinu enggeus-enggeus. Tapi najan kitu ge pikeun Eulis Marlina teu boga rasa hate naon-naon tetep sakumaha biasana kakolot kalawan tuluy unggah gek dihuk dina kursi di barung ku rumahuh indung nama tuluy kebat asup ka dapur teu kungsi tunyu tanya naon-naon kanu kakara datang. Kunaon emak teh rada beda siga-siga keur aya kasusah moal abah gering mah kitu. Kitu gerandang hate Eulis Marlina sarta nu teu lila indung jeung bapana pating torojol nyamperkeun. Eulis Marlina meni ngorejat nangtung tuluy munjungan ka bapana. Abah dah mang cager Lis da ka mana mani blengles pisan tayang loleng-lol geus puguh nu jadi anak minantu pantes dek langka ka diana teh da aya kasebutna nu sabelah maneh deui mani cul lawur kawas lain ka kolot. Geus teu aneh Kang Iji ari pelebah dinya nama rata-rata setiap jalma keur aya dina kasugih muktian sagala taya kakurang osok poho cek basa dina pawayangan teh mah poho kana purwadaksina nu matak jadi nimbulkeun poho ka kolot poho kana kabarayaan teh tayalian ku pangdorongna hawa dunya. Kitu indungna Eulis Marlina ujug-ujug pok nyarita kitu anu karasana kana batin Eulis Marlina meni nyentung sarta pok nyarita. Duh emak ku ayana abdi blengles teh sanes teu emut atanapi tambelar joledar kanu janten sepuh tobat ka pangeran sanes ngahnang hening dumeh aya kasenangan namung saperkawis Kang Rohendi sering taramulih jabina kitu mana abdi nuju buruyang beureuyeung kieu. Kunawan atuh emak teh nganggo nyebatkeun teu kana purwadaksina. Ongkoh nu jadi salaki langka balik kalawan keur gede beteung tapi ari ayeuna make bisa datang ka dieu nah dititah nginjem deui duit ku salaki maneh bayar heula kitu hutang nu ti heula ge can dibayar ulah sarwana meni eueuh pisan panggeingna kanu jadi salaki teh. Emak sanes kadinya maksud abdi dongkap ka dieu teh saperkawisna hoyong tepang we wireh tos lami teu ka dieu mugi ulah kirang-kira ngahapunten kana kalepatan abdi jadi teu eta kumargi abdi kumargi aya pangabutuh geus kaharti ku kolot ge rata-rata nu jadi anak mah datangna ka kolot teh eueuh deui iwal ti barang penta lain kadua ngirim anu puguh mah hayang ngorowotan rejeki kolot sarwana jeung salakina alasan wungkul puguh ge Kang Inji si Euis mah paribasa waktu ti heula ka dieu salaki gering abdi dek ka dokter itu teh ieu teh ayeuna geus heubeul meureun teu barang penta eueuh ayeuna mah Euis baroraah mere batur keur sorangan ge sakieu seuseutna dek meredih mah tuh ka ditu kami toha maneh anu jegud piraku jalma beunghar-beunghar teu kuat nyandangan anak jeung minantu ngan sasiki
Indung kukutanana nyarita kitu teh make jeung rundat-rindat sagala siga nu gemas. Tah nu matak oge euis, ulah rasa maneh hirup keur cicing dina tumpukan dunya. Ulah rasa maneh keur sugih mukti hurung nangtung. Siang lempang di situ nyaho sakuliah dunya, lamun urang teu bisa ngamudina. Hartina urang katumpakan ku dunya baru karna matak poho kabarayaan, poho kasasama hirup. Kadangkala dunya eta bisa ngagebruskeun kana jurang nu matak jadi mandawa kana awak. Pikeun Abah lain mangmeunangkeun atawa menerkeun kana caritaan ti emak maneh. Memang maneh salah sorangan. Kahiji teu bisa ngageuing kanu jadi salaki. Boga adat jamur lawur kana rijiki. Kadua geus miceun ngasingkeun ka kolot. Maneh teh diurus ku Abah jeung emak ti umur 6 tahun. Sampai ayeuna geus rumah tangga. Mana buktina tanda mulang tarimana geus cukup peureus seubeuh ngurus maneh teh. Kaheula Abah, agung pangapunten abdi megat kalimah kana cariosan Abah nu nembe. Upami telepat ku kupingan bieu Abah nyanggemkeun ngurus abdi ti Yuswa 6 tahun. Nah sate acana abdi nincak kana Yuswa sakitu. Diurus ku saha abdi teh, ceuk eulis Marlinah bari netep beungeut darmaji anu saolah-olah bapak kukutanana sarta tidinya pok deui eulis Marlinah nyambung caritaanana anu tadi. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.